heueuh ngan ulah wakawel-welan lamun urang teu kitu dihina, diledek, dicaci, dimaki, boro-boro mah batur datang ka urang dina henteu nage teu minta hampura, urang geus ngahampura batur, heukeun bae anguran mendoakeun sing alus, sing leah hatena, sing jongjon hirupna, sing bahagia dina kahirupan, sing sibuk ku pagaweanana. Naon sababna? Bisa jadi batur ngahina urang, ngaledek urang teh seolah-olah manehna eueuh perhatikeun iwal ti awak urang. Bener. Al-Ghafar gening Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Tembongkeun sikap Allah Maha Rahman Maha Rahim, Maha Welas Maha Asih, berarti keur umatna kudu nyaahan, kudu asihan, kudu deudeuhan. Lamun budak batur henteu jajan gerwan maknya budak urang jajan budak batur henteu, ieu teh sifat Allah anu kudu ngaweju ngabentuk dina awak manusia. Lamun batur salah lain kudu dicarekan, tapi Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia, geura balik kana jalan kami, kaminya ahnyeun surga teh keur araranjeun. Sok balik ku kami, diberi kesempatan umur anu rada panjang, maka keur ngomean kahirupan setiap manusia ku Allah teu boleh diberi kesempatan. Dalah-dalah panyakit ge eta teh kesempatan ibu supaya ngomean awak. Lamun bibir loba teuing judang jeding jemedat jemedut jumras jemris Bandungan we isuk nyeri huntu naha ngarah eureun tina jedingna. Lamun jelema nyarekan wae batur, ngahina wae batur, ngahianat wae batur, keun we da aya hukum Allah tong dilawan ku ibu teh antep. Naha geura lalajoan ku ibu buah nu buruk teu kudu ditaekan, teu kudu diala, teu kudu dipetik kacape-cape tanaga. Nu buruk mah rag-rag sorangan, ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong ngalawan bisi disebut sarwana, keun engke ge eureun sorangan. Heunya eta cenah ka urang mah eueuh nu eureun sanajan si eta geus nyeri huntu angere ngomongkeun wae urang bae ibu bae engke ge eureun di mana geus modar piraku kudu nepi ka dinya atuh mungpang-mungpang hirup umur masih kene aya jag-jag masih kene boga waringkas masih kene dibikeun hayu urang ngomean teh awak sorangan lain ngomean awak batu. Sabab nu ngaran kahirupan gumantung hatena. Lamun hatena bersih, hatena tawado, hatena rendah diri, hatena teu ngarasa diri, hatena geus leungit tina pamuji batur, leungit tina diagung-agung ku batur, maka hirup teh bakal ngarasa biasa-biasa wae, lain sasaha. Nu boga pangkat ukurkeunna ku 6 tahun pensiun, nu beunghar geuning osok kalaparan, anu sehat geuning osok udur. Jadi KBG bakal ngalaman hal seperti itu nyaan ibu pan ibu oge sarua ayeuna teh keur katepelan ku daek apan isuk jaga nih gitu mah bisa wae kakeunaan ku ngeluhur matak ayeuna geus daek tong nepak dada asa aing pang daekna ngahina ka jelema kedul naha suatu saat mah batur nu daek urang nu ngedul pan teu saeutik geuning ti marana ibu ngaos atuh teu cara maneh. Hiji waktu urang eureun itu ngaji kumaha cek itu kumaha ayeuna nyeri henteu aral ya nu ngaran kahirupan pasti aya tungtungna mun bunga pasti bakal patepung jeung susah mun susah bakal patemung jeung bunga matak dunia ukur sasampiran awak sakadar sasampayan matak naon nu dibanggakeun tina ieu hirup nol eueuh naon-naonna nana gerhana viral pret naon viral eleh keneh ku Bilal bin Rabah hampura pak deket jeung Nabi tarumpahna geus aya di sawarga nana gerhana karek viral di alam dunia riweuh ternyata nu viral teh beger ge hese dipikir-pikir mah asa nyaman keneh hirup teu viral barang tuang eueuh nu moto lamun init-initan adem we dahar baso di mana wae ayeuna mah nepi ka asa riweuh bener ukur tuang di selfie heula teh Ustaz ongkos ditadahar tapi hayang dipoto naon pak geuning nu ngaran hirup teh kitu keneh jelema leuwih luhur elmuna maka sadar kana kabeletan dirina ya hampura ibu lamun bener baroga ilmu ibu bener baroga ilmu gerasok bakal sadar kana bodona diri bener ilmu boga ngan bodoh dina praktekna bener heunya aneh teh matak lamun batur nyebut bodoh ka ibu tarimakeun si bodoh ungek we naha da heueuh atuh
ku Allah dititah sholat tepat waktu geuning urang melohor ge setengah tilu berarti bodoh. Ku Allah titah asar jam 3 saparapat geuning urang masa kapeung jam 5 berarti kunaon atuh nu dianggap pinter. Sabenerna jalma anu nyerenkeun diri ka Allah nu makawasa moal aya nu ngaran pinter, moal aya sabab hirup teu sampurna, lautan tuh ilmu Allah ancrugkeun curug kana jerona angkat maka cai nu nyakclak tina curug ta eta ilmu Allah nu dibagi-bagi ka sararea. Madag ulah nyapelekeun ilmu batur, da urang ge sarua saeutik ewang. Nyaan ya. Kadar eta nu ngaran hirup sarua ibu. Sok lamun ibu manusia, bapak manusia, kuring manusia, ngaran manusia ya sarua. Bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng. Heh bener ya teh. Cing abdi nanya ka ibu, osok bener. Osok salah. Entong ganeng ku salah batur geuning ibu ge osok. Bapak-bapak osok daek. Osok kedul. Entong ngomongkeun kedul batur geuning bapak ge osok kedul jiga. Nah ari urang bet lalajo teuing batur sok lalajoan mata awak sorangan sabab nu bakal melaan di akhirat lain batur pak, lain tatangga, lain baraya tah pagawean diri sorangan matak ti ayeuna alusan teh lain keur batur tapi hayu urang alusan teh hate sorangan. Well sadil atuh da hakikat nama ari ibadah kabeh oge kadarna gumantung tina kamampuan masing-masing. Leos ka Garut aya Banser Garut cek sim kuring hate ieu ibadah asli anjeunna mapag-mapag ajengan ngawal ajengan Gusti Robi ieu karidoan anjeunana ninggalkeun anak ninggalkeun pamajikan demi tugas ti Allah Rabbul Alamin. Subhanallah Gusti cek hate lol deui RT ieu nu ibadah bener. Nah rakyat anu imahna butut geuning ku RT dibawa kana Muslembang jadi 17,5 juta ruti lahu disebutna apan kades ngajukeun teu gumantung RT na ieu cing teh ibadah nu hade mah cing teh Pak RT osok barang pentak ka kades henteu naha da moal dibere. Ayeuna ibu lalajo kuring ibadah wallahu alam Pak ceramah ayeuna beres dus ongkoh amplop ongkoh grasuk pikir ibadah palebah manana mata hakikatna asa nyeri karena diri asa ngukur keadaan sakujur asa nilik awak sorangan ceuk batur kuring teh osok ibadah pengakuan diri mah la ilaha illallah acan nepi ka dinya tah lamun kuring datang ka dieu hek ulem deui hek tong dibayar tah datang moal alus ibu alus ieu teh keur ngomongkeun bersih hate na suudon kacau atuh. Padahal agama menembongkeun Pak lamun sim kuring hadir ka ieu tempat tuluy ceramah anggap we ibadah hek teu dibere amplop kauntungan teh 3 hiji kuring make mobil make bensin sedekah harta kuring kadua ieu teh nerangkeun ilmu Allah dinteu-teu oge berarti kuring teh sedekah tina ilmu katilu silaturahmi oh ieu nana gerhana teh anu dina TikTok nolol wae anu dina HP teh geuning yai mentak riweuh lol deui da abdi ge jengkel boro-boro ibu pareuman HP-na cintana juga banget urang eta ieu geuning berarti kuring teh sedekah silaturahmi 3 Pak pahala teh tina harta kuring make bensin tina ilmu kuring nerangkeun agama tina silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh nu teu apal jadi apal oh ieu nana gerhana teh 3 lamun teu di ongkosan atuh kumaha cenah lamun dibayar tah lamun dibayar nu 3 leungit ngan duit meunang tinggal tanya we awak kuring eta kitu nana gerhana dek milih duit milih pahala cing kira-kira ya mah kira-kira cek ibu kuring bakal milih nu mana tak geuning ieu teh anggap we sidang hasil daripada kesepakatan adalah duit maka hakikatna jalma ibadah teh teu bisa ditempuh batur hakikatna gumantung hatena innamal a'malu binniyah sagala rupa pagawean ge tergantung niat mata hirup mah tong ngarendahkeun batur tong ngahina batur batur salah tong diomongkeun aib batur tong dibongkar da ibu ge boga aib sarua jiga batur lamun ku Allah dibongkar saha urang sabenerna nyaan ibu gaduh aib
Lamun ku Allah dibongkar sanggup. Heeh, lamun teu sanggup tong coba-coba ngabongkar aib batur. Ibu ge boga aib sarua jeung batur. Akhirna Islam lain maju kalah celicokelan karena aib masing-masing. Matak naon lamun aib batur sasama hirup ditutupan. Manusia teu cicing dina kalimat kasampurnaan, nu sampurna ibarat rokok sempurna. Heeh well. Kadang aya nu digamis, aya nu ditiung, tapi sakapeung mah haseum beungeut. Aya nu teu ditiung, rok ponok kaluhur yukensi, buuk dibeureungan, si eta mah kuramahna. Di mana eta? Nu di jalan jam 10 kare keluar. Jug langsung geuning om, check in om, ditiung henteu, gamis henteu, tapi eta aramis budi. Iya, wallahu a'lam. Ulah dek ngahina karena pagaweanana, tapi aya turutaneun hade budina, alus basana. Entong nempot pagaweanana, bisi ibu hayang ngaledek kertas warna bodas, aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lain. Bener? Kertas warna bodas aya titik hiji, tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah mangga nyangakeun. Ibu ge bisa jadi ditiung teh karek ayeuna. Ari baheula kumaha tah? Sok ngararaku. Bapak ge bisa jadi ka masjid teh neme ayeuna. Ari bareto urang keur pemuda keur ngora saha tah bapak teh? Tuh. Mancing jeung Pak. Mantak nu ngaran hirup tong lalajo masa lalu orang. Jangan pernah kita melihat masa lalu orang. Sedolim-dolimna orang, sekeras-kerasna orang, sebejat-bejatna orang, masa laluna berarti manehna keuring hareupan masa depan anu leuwih cemerlang. Saha eta? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jalma salah, musuh Nabi, tapi po ayeuna dikubur gigireun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener ya. Tong sok lalajo masa lalu jelema. Da urang ge boga masa lalu anu sarua. Bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge pada osok, matak lamun osok kabeh, gerak eureun nyaritakeun goreng batur, da urang ge sok goreng jiga. Prosesna adalah hate, matak alqalbun malikun, hate adalah raja. Omongan alus karena hatena alus, marah main nararai karena hatena marah main, lengkahna hade karena hatena hayang hade, resep mereka batur lantaran hatena kalimpudan ku kanyaah. Inilah nilai hate. Da awak mah bisa kuruksa. Awak ibu, awak bapak nu hadir di tempat bakal kena kuruksak. Bongan urang cicing di dunia disebut pana, ai pana teh ruksak, mana bukti pan ibu teh baheula mah bentang. Jadi entong asa bentang ti bareto nepi ka ayeuna atuh. Sabab Allah nyiptakeun manusia jeung dunia dina kaayaan fana menuju kana alam karuksakan. Buuk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balel. Orok teu aya waosan, seuri da lucu. Cobian ini hidup geus. Huntu beak tuluy seuri hayang ngagajleng. Abah baheula keur ngarora nuang sukro dorok-dok mata resep nu ngadenge heuh keur ngora. Geus kolot mah huntu unger hiji-hiji ngadar sukro da ngadon main bal di jero. Malah sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Artinya manusia tidak ada kesempurnaan. Matak mundek baong jug, mundek salah pek, dek maksiat silahkan. Ngan kudu inget hiji waktu bakal tepung jeung alam panungtungan. Naon eta maut ngaranna nyaa. Cacak-cacak mah urang manusia biasa. Rahwana oge rahwana cek ilmu padalangan. Raja berat beunghar sakuriwek nyieun kagorengan. Naon eta maling Dewi Sinta saeus aya nu boga Sri Rama, maka Sri Rama amek dipanah ti kajauhan ceb kana jantung init ka gunung Sonara jeung Sonari dunia diilangkeun. Tahta leungit, pangkat teu aya, jabatan teu nulungan, anak pamajikan ukur lalajo. Heuh nyaandeun. Paha. Jadi orang tuh bener mikanya pamajikan teh kudu karena Allah, demi Allah. Lamun karena pamajikan cek perasaan cintana pamajikan itu asa gede wadul sih. Asli, Pak.
gersok teu leumah weuh da jalma salakina maot begeujing hayang milu ka jero weuh cenah pan cinta nage cinta sehidup semati anger bapak dikubur mah teu ngiri malahan lamun aya mah di dieu kitu ibu-ibu nu rada burawang saeutik bapana maot langsung jebleh geuning di luhur garo singsat bapak ari abdi bade jeung saha ngiring we abdi ka alam kubur hoyong sareng bapak lamun sim kuring tukang ngurepkeun dijejak ti luhur jeung milu mah kitu ganeng bener Kang anger pak geus asup ka jelema rorowesan deui ka luhur ditanya teh nah cinta lindek milu ganeng sia teh ustad begitu nyarekan tungguan pak natus tungguan 100 poe tungguan 150 poe tungguan 4 bulan aduh rambut terus dibeureman matak aya judul randa pirang ibak nepi ka sapoe nepi ka 3 kali acuk nepi ka geus warna-warni slop geus hade tiap aya dangdut nagog pangheulana uduh cing teh ieu baheula nu hidup semati kuat dibekam abdi gandeng saya teh ustad gitu atuh cing teh jangkrik bos ternyata dunia mah hanya sebatas gitu tapi nanti bapak mika cinta kanu jadi anak mika cinta ka pamajikan kade suatu saat bakal leungit panungtungan maot ngarana boh ibu boh kuring kabehanana ge sarua nya matak nu beunghar sing nyaah kanu miskin ngarahna miskin nulungan ka di akhirat mun ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon maka lo si yatim jeung si miskin abdi Gusti saksina hartana dibagikeun ka jisim abdi tuh aya barudak nu musafir bere engke teh ditanya di mana harta dipake naon loh itu abdi Gusti saksina abdi kabelaan kabantuan aya jelema miskin imahna butut di mana harta dipake naon kumaha cek si miskin eta abdi Gusti saksina bumi abdi jadi bobog jadi pageuh kusaha eta harta anjeunna tuh geuning nu ngajawab teh lain urang amal urang kahartos ya da ngajawab ibu bisa jadi ngabohong mau teh cicing malaikat urang ternyata nu ngajawab segala rupa teh amal urang dipake naon umur cek salat abdi Gusti saksina diangge subuh nepi ka isya dipake naon eta kesehatan abdi Gusti saksina dipake ngajaga ulama lamun cek banser teh dipake naon eta bibir abdi Gusti saksina diangge wirid jeung ceramah dipake maca Quran teu pernah dipake ngomongkeun batur ieu teh nyarita jadi nu bakal nulungan awak urang lintang ti awak urang masing-masing mata gerak stop gerak eureun nempokeun ka goreng patutan batur sabenerna jelema nu alus nu bisa ngomean awakna sorangan lain ngomean awak batur weh keheul atuh da tapi benernya mata kunci adalah hati lamun hati jelema bersih hiji daun moal bisa munian dunya tapi lamun daun apal kana panon dunya moal katembok sekali da kuring mah ngomongkeun daun teu bisa munian dunya tapi lamun daun apal kana soca ibu maka dunya moal katembok lamun hati jelema bersih bakal bisa lalajo alusna batur tapi lamun hate ku dengki ku panas ku siri ku ngewa moal bisa lalajo ka alusan batur semakin batur alus semakin rujit urang nempona kunaon hate kotor bebeakanana well tinggal nanya ke awak sararea mangga mun batur nyeun gedong jug nyeri sirah batur meuli sawah jug ratug angen batur meuli mobil jug nyeri hulu batur nyeun pila juga rumah sakit bisa-bisa batur meuli motor si eta pae tinggal nanya nu nyiksa awak sorangan lain laku lampah batur tapi nu nyiksa awak sorangan tah sirik pidikna hate ka batur matak Islam datang bebaskeun ieu hate kahartos rupina dunya teh moal katempo Pak lamun panon katutupan tapi lamun tutupna dibuka maka brai teh dunya teh geuning caang kaalusan batur bakal katempo kaalusan batur bakal kareret kaalusan batur bakal dihargaan gumantung hatena bener-bener geus bersih tapi semakin alusna batur semakin hebatna batur semakin majuna batur hate keheul hate amek tinggal tanya aya panyakit naon dina hate
hasud ngaran. Aduh, da ieu mah ceramah teh teu ngomongkeun batur, ibu ungeuk teh ada ungeuk seuri, da sebenarnya lain ngareret ka batur, ngareret awak sorangan kitu keneh urang. Bener ya? Asli abdi. Ulah waka nyaritakeun urusan bener, sapanjang hate ngewa keneh kanu salah. Cicing jarada hese. Ulah waka nyaritakeun bener, sapanjang hate ngewa keneh kanu salah. Nah, berarti urang teh teu wawuh jeung bener nu sabenerna. Apaan tugasna bener teh ngomean salah, lain ngewa kanu salah. Lamun urang ngewa ka jelema salah, artina nafsu urang geus bijil. Lamun ku ilmu mah da moal ngewa kanu salah, naon atuh bakal terjadi? Ku ilmu mah bakal daek ngoncoran jelema salah. Lamun batur teu pangaosan, ulah waka nempo batur nu teu datang, tempo awak ibu nu sok datang. Gra ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara. Naha nu tara disamper. Nya cek urang ge suudon mah awak ibu. Mangga mamam. Sok deg-deg teu ka mana? Ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara. Naha nu osok disamper. Pan osok, nu osok mah teu kudu disamper, da pasti datang, da osok. Justru lamun ibu osok nyamper teh kudu kanu tara. Pertanyaanna naha nu tara disamper? Da alimeun, oke, sok ibu menang. Nabi Muhammad dakwah 23 tahun teu boseneun nepi ka Islam datang ka dieu. Ari ibu ngajak tetangga anu tara pangaosan sabaraha kali nyebut alim teh ho? Mamam tah. Matak ulah waka nuduh anu jauh neang anu anggang teh korehkeun panyakit mah awak urang keneh awak urang. Aduh, karaos meureunnya sagdil atuh dah. Lain kenempo teh ecekas teuing kana dosa batur urang. Ai kana kasalahan sorangan urang teu cekas. Matak jalma nu hade adalah cek para ulama ya. Cek para ulama, cek para kiai, cek para ajengan, cek para guru, cek para habaib, cek pimpinan banser sekalipun, jalma nu hade teh jalma anu cicing dina 4 rupa. Hiji taubat, 2 sok, 3 wilayah, kaopat fana. Cicing bisa teu katalar ya. Hiji taubat, 2 sok, 3 wilayah, 4 fana. Mangga hiji 2 3 4 hade ieu pengajian kuat langsung arapal. Taubat jalma nu alus teh jelema anu teu boleh ngomean dirina lain ngomean baturna. Tiap detik, tiap menit teu boleh istighfar lain keur batur, tapi istighfar keur dirina. Bahkan wali Allah lamun batur salah nepi ka ceurik, istighfar lain keur itu, tapi istighfar keur ieu. Nalika ditanya, kunaon make jeung batur nyieun dosa anjeun nu ceurikna? Jawabanana bisa jadi batur nyieun dosa karena urang teu bisa memeresna. Bener ya? Ibarat ibu tah teh pengajian teh daek pengajian teh kudu beuki ceurik. Nah, hepan batur tara dararata. Matak ibu nu kudu ceurikna. Itu teh datang teh karena ibu anu salahna. Bener? Sok. Ai ibu salahna di mana? Kadang-kadang pangaosan. Urang teh jujur-jujuran. Diukur ku saragam anu mewah, diukur ku tiung nu hade, diukur ku ingkig anu bener. Teu sadar jalma sangsara mah teu boga duit keur meuli baju. Tuh bener. Akhirna teh Senin kudu warna bodas, nganyuk bodas kabeh. Salah sahejo kabeh, rebo beureum kabeh, kemis ungu kabeh. Anu pangheulana bakal nyarek pangaosan, lain batur lain dulur, salaki sorangan, riren mah ngaos teh naha jangar kana hulu. Karena urang terlalu ngomean cangkang, teu bisa ngomean eusi dina eta cangkang. Taubat, artina taubat teh ieu balik ka Gusti Allah. Ayana merebakna Bang Emok ayeuna.
abdi wawuh jeung orang-orang provinsi berapa persen Jawa Barat anu kabeh rakyatna tersangkut paut kana Bang Emo. Ceurik ibu teh kudu ceurik. Nama kejeng ceurik heuda boga. lain. Nah maka jeung ceurik na teu era Al-Qur'an netelakeun aqimus shalah wa atu zakah. Dirikeun salat, tangtungkeun salat, wa atu zakah, kaluarkeun zakat. Lamun jelema salat bisa ngaluarkeun zakat, teu mungkin Bang Emok datang. Nah, kabeh geus jarakat, teu mungkin aya rakyat anu sangsara teu kabelaan. Karaos lur. Matak lamun aya ustad hade nerangkeun emunang Bang Emok teh haram, renten, riba, neraka, silahkan hukum omongkeun, tapi solusi tina eta hukum cantang tu aya. Breng masa RW nganyuk ka urang kabeh beak ka sawah. Ceuk Pak Ustad apanan Bang Emok teu kenging renten, riba jeung neraka. Wayahna we ayeuna mah atuh umat teh bade nganyuk ka jang ustad. Soak ibu. Mata nerangkeun bab hukum soal babari, tapi solusi tina eta hukum cantang tu urang ge bisa nyaah. Lamun ieu nu hadir anggap we aya 100 jalmi. Tina 100 jalmi poe ieu ngaluarkeun tong gede ibu 100 jalmi ngaluarkeun 20.000 saorangna. 2 kali hiji geus 2 juta. 2 juta teh engke teteangan RT panggil, DKM panggil, RT bisi aya budak yatim teu kasakolakeun butuh biaya, tah ieu ladang pangaosan tadi. Bisi aya rakyat urang anu sangsara teu barang dahar, tah ieu ladang pangaosan tadi. Ieu pangajian aya maknaan, naon maknana? Yatim kabantu, miskin kabela. Nah, poe ayeuna pangajian teu nepi ka dinya, karek sadar yen urang nyaho dalil sodaqoh tapi hese ngaluarkeun sodaqoh. Bener. Nu paling era kuring cek batur we ustad, cek batur kiai era kan palebah mana erana. Innama sodaqota lil fuqara, sarodaqoh yen sodaqoh teh mah rezeki nu geus aya, ngeuleum rezeki nu can aya, tong keum sangsara lantaran sodaqoh. Ibu lalajo ayeuna pan cikeneh kuring ngomong bab sodaqoh, justru poe ieu ge kuring lain sodaqoh. Naon atuh ngajamret ladang sodaqoh, beres ceramah bakal aya nu sodaqoh. Bapak Uju Jumaedi sareng Ibu Iin Supartini nya ibunya pasti sodakohnya nuhun atuh sadana. Geuning anjeunna anu bener-bener sodakoh mah bener teh Pak? Nana gerhana Pak, hakikatna disodakohan. Wirang mata kuring nyaritakeun sodakoh teh ternyata kasalahan batur teh sumberna awak urang sorangan. Di dieu aya banser anjeunna sodakoh murni, ari ibu bisa teu percaya. Sodakoh ku tanaga, sodakoh ku pikiran, sodakoh ku daek ngajaga. Ieu amal ibadah teh geuning nana gerhana. Hampura atuh ceuk bapa nu gandu maksad teh atos we atuh cenah aya nu ku abdi moal dipasihan. Kumaha tah kira-kira ibu? Da moal teu nyebut mangana oge abdi bari geblus kana mobil digebrugeun. Nah, hate meureun jengkel. Kunaon ayana bab nu kitu? Sabab urang nyaho lalakon Quran tapi teu nyaho migawe eta Quran. Bener. Taubat artina taubat teh lain taubat keur batur tapi urang. Tobat teh keur awak urang, ngomean awak urang, balik kana awak urang, nyicingkeun deui na awak urang. Jadi moal sempet lalajo kasalahan batur sabab urang unggal detik unggal menit teu boleh ngomean kasalahan awak sorangan. Kahartos. Moal sempet ngomentar batur sabab urang unggal poe teu boleh ngomentar awak sorangan. Tong popolotot kana kasalahan batur, polototan mah kasalahan awak sorangan. Tong make jeung ngadalil keur batur, dalil mah pigawe ku sorangan. Kadar eta batur eudeuh migawe berarti si eta nurutan urang, teu masalah, silahkan. Matak hadena jalma lain ku pidato tapi hadena jalma ku conto. Well.
hiji. Dua, sop lain sop daging. SHV sop naon eta sop? Kebersihan jiwa. Jalma bakal cicing di alam kubur, jalma bakal maut, urang kabeh bakal maut. Justru penting ayana dunia meme akhirat. Meme akhirat teh penting dunia, Bang. Naon make jeung penting dunia? Da teu mungkin urang salamet di akhirat lamun teu bisa nyalametkeun diri ayeuna di dunia. Matak sok kebersihan jiwa itu penting. Jelema nu bersih jiwana panon moal ngarendahkeun batur, bibir moal ngagogoreng batur, hate moal panas ku batur, ceuli moal resep kana gosip, ngalengkah moal kana salah, maka eta nu disebut sop artina kebersihan jiwa keur mempersiapkeun jiwa nu sebenarna alam kubur disebatna salamet lahir, salamet batin. Lahir dunyana maka batin akhiratna. Well. Ibu hayang, ibu hoyong salamet. Da babari atuh. Babari. Lamun isuk aya nu ngahina ibu, nu ngaledek ibu, nu nuding ibu, nu mitnah ibu, apan salamet teh pitulung Allah. Pitulung Allah teh ibarat beheung jeung uratna, berarti deukeut. Lamun ibu dihina batur, dicaci batur, tong dilawan, maka ibu salamet lahir, salamet batin. Lahirna salamet, batinna ge salamet. Tah eta pitulung Allah ibarat beheung jeung uratna teh teu lawanan hirup. Pamajikan baeud, bapak atuh kudu neangan kasalametan. Kumaha carana pamajikan baeud, ngarah pamajikan teh baeud, cokot duit 2 juta mah kepeulkeun kana leungeun pamajikan. Mamah baeud dikeun 2 juta, da langsung eta pamajikan keur baeud ngagabrug. Lain tadi deukeut geuning kasalametan teh ngan lamun sarwana moal aya nu salamet. Pamajikan baeud salah kirungsing, wah kacau 7 poe ge moal salamet. Ieu mah keur baeud teh pamajikan ngareun ditanya, "Mane baeud Bagong?" Saha nu ngeunah disebut Bagong. Akhirna pamajikan ngalawan, babengok sia. Wawanianan nyebut Bagong berarti sapeuting teh aing teh dikeukepan teh ku jaluna meureun. Bapak kasih geng disebut jaluna Bagong. Dereg deg teh eta mah pasea. Ari budak pananya, "Mama Bagong, Bapak Bagong." Ari abdi ditunjuk kuduan anak begu jang. Jadi teu ecreug. Matak akal bisa leungit, akal bisa eueuh. Hiji ku nafsu. Nalika akal geus datang, nafsu geus leungit, ibu dipuji ku salaki, si geulis kawanti-wanti, si endah kabina-bina, bidadari AA, moal aya nu panggelisna iwalti pojo AA, keur akal, keur bogaeun akal. Nah, ari paleubah pasea akal leungit, aya nu tadi si haram jadah, si jelema eueuh ka kenyos, si nurus tunyung, si jamotrot wae, eueuh nuhuna ka salaki. Akal nakakeunaan ku nafsu, maka nafsu kudu dipangaruhan ku ilmu, sehingga lamun nafsu geus kapangaruhan ku ilmu, ibu amek ka salaki, nafsu pengparkeun supaya jadi ibadah. Mun ibu amek baheula keur make nafsu, si begu, si haram jadah, si jelema teu ecreug, geus make ilmu mah lain kitu. Amek ka salaki, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dekul maca Quran ditarikeun, maka geus beres amekna sodaqallahul adzim. Mangga beuleung ge ibu aral ka salaki, lakukeun. Mun amek ka salaki teh sok we kitu. Allahu akbar. Ceuk salaki teh kunaon? La ilaha illallah. Inilah nafsu akal anu kapangaruhan ku nafsu, tuluy nafsu kapangaruhan ku ilmu, sehingga ilmu teh nur jadi cahaya pikeun kahirupanana leres. Maka sok kebersihan jiwa palamun kitu. Abdi naros ka bapak-bapak, punten jawab. Lamun bapak bade angkat-angkatan ka pabrik atawa ka sawah, ka kebon, ka pabrik ka mana we lah. Tuluy pamajikan bapak keur kulem, can nyangu, can masak, eueuh cai, ngamuk teu. Cicing heula. Pamajikan urang teh keur kulem meureun capean ke salat subuh teh golehe tibra ai bapak jam 5 deuk indit, sangu can aya, cai can aya, bapak ngamek teu.
Kunaon make jeung ngambek? Mangga, kunaon make jeung ngambek? Lantaran bapak ngarepkeun pamajikan teh nyangu, masak, ngumah wadah, jeung nyiapkeun cai nalika bapak deuk ilit, kitu pan. Ternyata kejadian teu akur jeung pengharapan. Keur sare bari heuai, da ambil hayang nemok. Asupkeun ilmu tauhid, teu sakabeh jelema teu dahar lapar. Cicing ieu, cek ilmu tauhid nya. Teu sakabeh jelema lapar lantaran teu dahar. Nah waktu harita urang lapar, sabab asumsina, pemikiranana, lamun kuring teu dahar pasti ya pasti lapar. Nah da pemikiranana kuring teu dahar lapar, akhirna balik deui ka imah nyarekan pamajikan, meupeskeun gelas, beas dibabetkeun, rumah tangga hancur, dahar moal, maot heueuh. Rugi matak hadirkeun Allah nu makawasa. Gusti nampi abdi bojo panginten nuju carape, cai teu acan aya, nyangu henteu wios Gusti rizkian jisim abdi leos pasea henteu, rumah tangga anger beuteung, insyaallah bakal aya milik salianti pamajikan Pak. Bisa jadi rana nu mere. Bener lur, matak tong sok gede amek teuing pikiran ku akal anu ngagunakeun ilmu, pikiran ku hate anu jernih disebut sof. Artina sof teh kebersihan jiwa. Ibu dihina nyeri, diledek nyeri, dipitnah nyeri. Oke, ibu geus dangdan saker kebab, make up dipake, blush on ongkoh, nyengeurepan kaca euteung bari kikieuan geuning. Aduh, geuning urang teh geulis keneh. Kikituan. Disemprotan segala rupa nih, kelek, patuangan, kabujur-bujur, sengit, turun ibu tiro rompok ibu, ti bumi ibu, koceak teh budak tetangga, ya eta bongot, dek di kumaha ibu eta budak, rek di kumaha, dicarekan, dibaledog, ibu belah dia rek di kumaha tah, dek dijiwir, kunaon. Make jeung ibu amek pira kadar budak nyebutkeun Gusti eta beungeut, nama jeung amek asa dihina. Tah ibu kasigeung teh, ibu asa dihina teh panyakit tambah lain di budak, aya di ibu bongan diri ngarasa geulis. Sakitu-kituna. Dalamun diri teu rumasa geulis mah dihina batur moal make jeung amek. Si boloon, si bodoh, si eueuh kabecus, rumaos. Nah geus sadar diri ieu kuring bolohok. Laras teh Pak, lamun ngarasa diri pinter, alus, hade, beletuk cek batur, jelema bodoh bakal gelut Pak. Nah panyakitna aya di urang, sombong ngarasa pinter, matak dihina batur, dicaci batur, diledek batur, dipitnah batur. Cicing ibu aya hikmah anu gede. Naon eta? Allah milih ibu ku hinaan batur, Allah milih ibu diledek batur, yen Allah nyaah ka ibu mupus dosa ibu ku panghinaan batur. Weh. Ngai palebah di dia mah ungeuk, aya di imah mah teuing. Bawa-bawa di jalan ge. Heuh teh da ustad teh ngomong teh ngarti bener urang dihina teh eta teh mupus dosa urang. Tapi da keukeuh hayang nonyok aing mah. Heeh. Sok kebersihan jiwa. Tilu wilayah. Naon eta wilayah? Wilayah kekuasaan tertinggi itu bukan presiden, wilayah kekuasaan tertinggi bukan gubernur, wilayah kekuasaan tertinggi bukan bupati, kahandap nepi ka RT. Wilayah kekuasaan tertinggi awak urang adalah hate sorangan. Kadang-kadang lamun urang mampu mengendalikan hate, kabeh bakal jadi pesuruh Pak. Kabeh bakal tunduk kanu ngaran hate. Cek hate init bakal init, cek hate dahar, cek hate seuri. Coba jalma anu hatena rudet di seri-seri ge anger ka tembok. Kalau orang temboh lah. Orang temboh lah. Asli ari ibu. Kadang-kadang muncul hati seri. Kunaon make jeung seri? Hate geus merdeka. Tapi nalika jelema anu teu merdeka hate, semakin bajur batur maju, dirina geus moal bisaeun seri. Jamotrot. Jeung deui nya Allah teh nguji si eta, jug meuli kongkorong, meuli geulang, ieu nu si ieu anu hatena tertutup teh, jug rada mung ditanya. Balik di pasar, meuli kongkorong, pangi jeung si eta ditanya, "Hayu urang ka imah heula." Teu sarudi. Kunaon?
aya mobil di luhurna aya kursi si eta jadi ngamuk rungsing di imah kunaon tak eta matak nu ngaran wilayah kekuasaan tertinggi adalah hate maka lamun hate geus kapangaruhan ku Islam ku iman ku ihsan maka hatena bakal bener-bener sukses hatena bakal bener-bener bisa mengendalikan anggota awakna asli well sok hate katutupan hampuranya hampura lamun di dieu aya jalma hatena ngarasa bisa ngarasa alus ngarasa bener ngarasa pinter moal daek kadengeunkeun ceramah kieu nah diri geus ngarasa bisa nah ceramah kitu aing ge bisa atuh naha lain ku bobotok sia bener tuh Bu lamun banser isuk aya nu ngagogoreng punten Pak Banser lamun banser enjing aya nu ngagogoreng tong dilawan saha eta nu hayang jadi banser lamun bapak isuk aya nu ngagogoreng tong dilawan saha eta nu hayang posisi bapak lamun tukang son isuk aya nu ngagogoreng saha eta jelema nu boga son teu nabeuh-nabeuh mangga sok emutan lamun Pak Ustad di dieu isuk aya nu ngahina saha eta jelema nu hayang ngagantikeun posisi eta ustad ku cara naon diragragkeun darajatna ku hinaan mata banser wayahna dihina dicaci dimaki dipitnah tetep NKRI harga mati banser Indonesia aduh mata kieu tong elehan keun bae bener ya pokoknya batur salah istiqomah nya urang bener kabawa ku angin lamun memang urang bener tong kabawa ku angin zaman tong kabawa ku angin hinaan tong kabawa ku angin fitnahan cicing urang teguh pendirian inilah banser Indonesia NKRI harga mati gitu santrinya santri di mana pondok pesantren mana Hidayatullah oh aya di dia seueur santrina akang ieu na pengen nu ngabimbing sing istiqomah kang nya yo barudak aduh butuh bimbingan kene kadar eta bedegong saeutik kada ieu teh rada kaciri atuh batur ngaji kalah kamijah rada kaciri itu keun bae da urang-urang ge baheula nya kadang-kadang leuwih bangor tibatan santri gini komo urang-urang toloh heol guru keur tarawehan jadi imam pan bedug langsung we digorolongkeun ka hareup ta eta teh lain kalakuan abdi teh kalakuan batur ngan abdi lempo jeung abdi nurutan ada imam baheula di sarung tanpa dikolor atuh pokona digorolongkeun eta bedug langsung kieu da eta kuat ngarasa bungahna eta baheula atau ku kolot teh dijiwir jeung dikeum dina jero cai kacau tah kitu tah bontongorna baheula teh ayeuna mah biheung kitu nya moal meureunnya piraku tapi nya nu ngaran-ngaran ustadna boga santri mah kudu asa kampura keun bae keun we da hidayah Allah mah lain urang nu Allah anguran mah budak baong doakeun sing leah hate mah ta ibu ge lamun salaki beger doakeun sing alus salaki beger teh doakeun sing hade ya Allah saroge abdi keur kagoda kuranda anak dua mugi-mugi leahkeun manahna salametkeun lamun nuju apelna uihna sing sehat lahir batinna sanggup ieu ngadoa kitu ka salaki mun keur beger oh teh sanggup pasti lagi kieu meureunnya ya Allah lamun saroge abdi beger mau motor sing tabrakan lamun keur di hotel sing gempa kitu meureun doana teh nya padahal makna ibadah salat teh assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca gumantung kebersihan jiwa nu goreng doakeun alus nu alus ge doakeun mah kudu alus bener Bu tilu opat fana teh ruksak awak ibu awak kuring dunya bakal ruksak iwal hiji nu moal pernah keuna ku ruksak saha eta Allah matak mengeus ibadah mah entong kanu bakar ruksak ngeus ibadah mah entong barang pentak kanu bakar ruksak ngeus ibadah mah menta ka langit ruksak menta ka bulan ruksak menta ka jelema aya kecewana apa 1000 kaalusan hareupeun jelema bisa leungit ku hiji kagorengan
leres teu Bu? 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Bapak ti hot-hat usaha, akang usaha. Beng ka ditu, beng ka dieu, melaan saha Kang? Melaan anak jeung pamajikan. Bener. 20 tahun usaha, imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuh, kongkorong reuceum, geulang boga, anak kajamin, pamajikan kajamin, hampura Kang, bakal leungit eta kaalusan akang. Sapoe we akang ngabonceng awewe sejen. Mangga Ibu. Beak nu 20 tahun teh. Nya. Hareupeun manusia mah, tapi hareupeun Allah Ta'ala mah nu moal pernah ruksak. 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. 1000 kagorengan hareupeun Allah mah bisa leungit ku hiji ka. Almarhum Berapi Muhammad Rizki, putrana Bapak Uju Jumadi miwah Ibu In Supartini, ngayakeun acara kieu teh hiji nu dipikabutuh ku almarhum doa. Kadua nu dibutuhkeun ku almarhum lamun mah almarhum kapungkurna nuju jumedengna aya akhlak anu hade, aya perilaku anu bener, tuluikeun hancagarapan eta ku anak jeung keluargana, maka ieu nu bakal turun tumurun ka alam akhirat najaga. Sahingga jalma nu geus maot butuhna teh tilu, teu butuh dunya, teu butuh jabatan, teu butuh harta, butuhna teh ngan tilu. Hiji hayang lega alam kubur, 2 hayang dihampura dosa, 3 hayang caang pakuburan. Nyaan Ibu, matak doana teh geuning kitu, sing caang alam kuburna, sing lega alam kuburna, sing dihampura tina sagala dosana. Nyaan yu atuh urang jawab ayeuna. Jawaban eta teh ayeuna di dunya. Lamun Ibu hayang menang panghampura di akhirat, ayeuna Ibu kudu asa hampura ka jalma nu dolim ka urang, nu ngahina urang, nu ngaledek urang, nu rujiteun ka awak urang. Maka di akhirat Allah bakal ngahampura urang, da urang ge di dunya asa hampura ka jalma nu ijid ka urang. Sanggup? Boy insyaallah caleg ya. Daek teu daek, sanggup teu sanggup, bisa teu bisa, kudu bisa, sanggup teu sanggup, kudu sanggup, mampu teu mampu, kudu mampu. Sabab maut lain perkara anu moal terjadi, tapi maut pasti terjadi. Deuk daek deuk teu daek, deuk sanggup, wayahna kudu sanggup. Dipaksa Pak urang. Hayang menang panghampura akhirat, urang sing asak hampura ka jelema nu dolim ka urang, nu rujit ka urang, nu cua ka urang, nu geuleuh ka urang. Hiji hoyong Ibu caang alam kubur. Babari lamun Ibu hayang caang alam kubur, maka hakikatna ieu teh pangajian teh keur ngoncoran Ibu, ngoncoran kuring. Saha nu ngayakeun? Bapak Uju Jumadi miwah Ibu Iin Supartini. Artina ieu teh ngoncoran urang, ngoncoran Ibu, ngoncoran Bapak, ngoncoran kuring. Sahingga tina oncor ieu bakal tepung di alam akhirat nu ngayakeun ieu acara caang padang narawangan. Moal geuneuk, moal maleuk-meuk, moal aya poek-poek jeung aling-aling. Naon sabab di dunia ngoncoran batur ku cara agama. Ban kuring datang ka dieu teh ku ngayakeun acara ieu Ibu. Meureun Ibu ge ayeuna ku sim kuring geus diomongkeun, meureun rada beray-berayan kahirupan teh nya. Heuh berarti rada caang teh. Heuh di dieu mah. Ai karorompok kumaha tah? Poek deui, komo nyengeurepan salaki sare, listrik nit-nitan, budak nijah, nu nagih rabeng. Caang deui henteu? Jadi berarti kudu mineng ieu teh nyieun oncor kieu teh. Meneh sabab ieu teh makanan hate. Lamun Ibu teu tuang saminggu lapar, lain lapar paeh Ibu. Saminggu lur. Lamun urang saminggu teu tepung jeung ayat Allah, saminggu teu tepung jeung papatah ti Allah, saminggu teu tepung jeung Quran, saminggu teu tepang jeung Islam, sabenerna paeh. Ngan lamun teu dahar paehna lahir, lamun teu pangi jeung ilmu paehna batin, jelema nu paehna batin hampura. Geus hese diomean. Sugana urang mah teu maot-maot teuing batin teh nya. Aya bray-brayan gitu lumayan lah. Heuh kieu we. Kieu ye. Jelema nu hirup batinna mah kieu. Lamun batur datang ka imah Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Segruk keceurik. Kunaon maneh teh bet ceurik? Abdi teh boga hutang gede. Cicing heula ulah maka seserian.
abdi teh boga hutang anu gede meuni hirup teh poekeun ka handap henteu akaran kaluhur teu siruna matak bingung panungtungan matak susah tuluy-tuluyan mamanawian tah lamun hate ibu jug bijil jeredet andai kata manehna urang meureun kieu aing ge kajadian geus susut cai panon sabaraha butuhna cicing heula da urang ngarti pardit ieu teh matak susurian cicing heula sabaraha butuhna heuh abdi teh gede ukur 1 juta tah ibu teh andekan boga 200.000 aya 1 juta mah moal bisa kacumponan ngan eudeup melaan matah aya 200 geus susut cai panon atuh kumaha nu 800 hayu urang indit ka jamaah pangaosan anu bareng jeung emak kabeh diraratan lunas isukan ieu Pak ngaran rasa urang rasa batur nyeri urang nyeri batur heungan teu percaya direretan teh tina ceramah ieu teh teu percaya mun aya jalma datang ka ibu segruk ceurik jug jorojoy hate geus teu hayang ngomong nah riweuh moal teu ieu aya teu ditanya sieun majarkeun amek aya ditanya geus nyaho jawaban aya naon make jeung ceurik di dieu tah bari alar aya di dieuan heuh nyata ieu teh boga hutang tuh nya ceuk urang ge make jeung unyak anyuk atuh aya jadi jalma teu boga kalah diledeh hate na nyerieun hate hutangna moal kabayar awak urang jadi dosa tayangan pahala Allah tina perkara eta ku cara mantuan sanajan ngan sakadar saeutik euing da abdi teu percaya tapi ibu percaya teu ka abdi alus pun eta bener kuat nong terwelang kitu ku masalah kieu nanya oh nya atuh isuk deh mah cobaan kalau mur kuring ka Cimaung bisi dia aya nu boga hutang gitu tah aya nu keur boga bobotoh susul ka ditu juk tuh geuning juk aya nu nanyakeun RT moal dibejaan nah sieun dipraktekeun moal punten Bapak Banser pami ibu ieu bade ka Cimaung halangan Opet, ibu di mana ibu teh? Pasir leutik teh di dia keneh. Oh, nuhun ibunya sing sehat. Jadi lamun bade ka ditu teh sanes bade nyobaan ilmu nu bieu sanes. Ngemplong atuh ngemplong aya kitu. Ngemplong. Demi Allah. Gaduh gadis. Ada risin teuing ibu. Abdi mah geus kolot ibu. Nya teh kuring rada hese. Bener lamun hayang lega alam kubur jawabanna geura legakeun hate batur nu keur sempit saha eta jelema nu dirungrung ku kabingung dirangrang ku kasusah hutang ngawalan salaput sirah kabingung eueuh eureuna poekeun hirup geus boga anak boga pamajikan beger deui kunaon eta poekeun kapanggihkeun beger jam 12 ku hancip maneh make jeung beger hampura pahancip poek jam 12 lor ternyata nu poek mata batina maka lamun ibu manggihan sarupa kitu tong dibeja-beja tutupan aibna papatahan heug maneh teu samet ayeuna neuteuk leukeur meula jantung rahasia maneh aya di kuring ku kuring deuk ditutupan ngan wayahna kudu cager bisi kapanggih ku pamajikan jeung anak maneh bapa maot caang ta alam kubur sabab geus ngoncoran batur ari urang mah kawirang batur ngadon di beja-beja atuh sarua jeung moekan batur Pak bener nyaa hayang lega alam kubur legakeun hate jelema sempit hayang menang panghampura geura asak hampura ayeuna di alam dunia nu katilu hayang caang alam kubur geura oncoran jelema anu poekeun dina poe ayeuna saha ibu nu poekeun teh saha nu poekeun dina hirup saha mangga jabarkeun ku ibu tuluy ibu nulungan maka ibu teh geus ngoncoran ka batur deuk nuhun deuk henteu mangsa bodoh ieu teh acara ieu haulan titip doa ka almarhum Rapi Muhammad Rizki muga-muga nu tilu perkara caang alam kuburna lega alam kuburna ditempatkeun di tempat nu pangmulyana
kalayan pinuh ku rahmat tinu maha kawasa dipaparin panghampura tina sanes karadosana muga-muga alam padang poe panjang nagara Tanjung Sampurna mugia urang hadiahan ku Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Ibu bapak sadayana sakit tunu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampura anu katedah luhur sawur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampahna kasalamatan lawang kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka ibu-ibu miwah bapak anu halade di tempat hatur nuhun parantos nyumpingan kana ieu pangundang bapak anu gaduh pamaksada nganuhunkeun oge ka Banser wilayah mana itu kan Cimenyan nya ka bapak-bapak Banser Cimenyan mudah-mudahan aranjeunna diistiqomahkeun dina kahadean moga-moga aranjeunna dipaparin kaberkahan tina milikna sarehat jag-jag lahir batina salamet dunya miwah akhiratna oge simkuring oge ngahaturkeun nuhun kasadayana anu hadir di tempat muga-muga urang sakabeh dikumpulkeun ku Allah kalayan kumpul pinuh ku rahmat mantenna. Ibu sakit nu kapihatur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.